Dina hiji poe, dosen mere hiji tugas presentasi kelompok, nyaeta nyieun pupuh. Pembagian kelompok dilakukan ku dosena, tapi di kelas eta teh boga hiji babaladan sewang-sewangan. Salah sahijina aya Jenny jeung Jelin anu sakelompok. Tapi Jenny teh lain salah sahiji bagian tina babaladan gengna Jelin. Sadari mahasiswa, ancan ribuan payung ada pupuhnya. Teras sakelompokna ada hiji pupuh, watekna samikeun. Teras guru wilangana jeung sajagana. Teras mungkin dipresentasikannya ulah kelompokna. Bu, punten ada we di Tumaros. Kami pancen anu ngadamel pupuh teh dikumpulkeun ayeuna. Dikumpulkeunna ribuan payungnya. Teras tong asal-asalan ngadamel pupuhna. Jenny jeung Jelin ngayakeun gawe bareng di imah Jelin. Nah di imah Jelin, kusabab Jelin jalmana horeaman, lamun gawe bareng di imah batur. Di sisi lian, Jenny masih kene di jalan, dina motor. Reka imah Jelin bari nyekel HP. Jenny teh jalmana eksis, tadi mana, manehna sok ngabandingkeun momen sapopoena ku cara nyieun story Instagram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya? Ya biar rencana Jalin, Ibu. Oh, rencana. Sebenarnya sana rencana ada teka tinggal sampai rencana. Oh, bade naon? Abi bade gawe bareng kaleresan sakelompok sareng Jelin. Gitu. Atuh enggak kalau da. Puntennya ada main-mainan ke sare. Kami atuh ka dieu na oge. Oh, demang. Alhamdulillah. Cang. Itu orang yang sekasal nungguan 12 menit mulai. Ya ini lapisannya. Gimana atuh? Tinggal gerak. Nah, naonan sih? Tadi nyen story itu penting benernya. Urang nungguan di kamar. Jelas pisan. Dasar budak zaman now ada emer. Tah guys, ya terus dugi di bumi rencangan ada Cecil, ayo Rega, terserahnya guys, dadah. Tah ini, jadi ayo atuh orang ngerjakan pancen kelompok teh ya, Enggal. Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana wae tuh? Mana milik mah? Sok kejelas gitu maneh mah. Balik ih. Iya jadinya kumaha? Kan capek yang ngagoler. Sarua. Cangkeng. Malah mikir. Jelin, kumaha ta 1 juta cek si Jenny. Benar, jadi syarat saja nih.
kan diangkat pancen kelompok. Jadi kudu dikerjakeun babarengan, pancen kelompok. Bari lagi anu tadi anu makan di sana. Nah, itu maksudnya aku kan. Ya sok atuh kerjakeun kumarane, kan kaya marane. Tadi rumah anu pada mati gitu aku. Nah, kudu di rumah anu di Jadi nah haisan arui ingat. Oh, di ada arui ya. Ih kumaha tuh mama pada arisan. Tapi calling-nya. Misalkan tenang baik itu ieu teh pada uwi. Oh, sok atuh kumaha. Iya pada uwi we. Bade uih heula ibu. Atuh nyambut serius. Hati-hatinya di jalanan. puntennya ada repot. Hati-hati Cecil. Yes, mang. Ih, mama di sana aja. Iya, Assalamualaikum. Minggu hareupna presentasi tugas nyieun pupuh dikumpulkeun. Wakil sababaraha urang ti unggal kelompok maju jeung nepikeun naon anu dipigawena. Nepi ka bagian kelompok Jenny anu kahareup ayeuna. Enggak, kelompok selanjutnya di haturanan. Tadi ibu lagi di kelompok keduanya sekedar belajar we. Nah, deta pucat ih. Pucat. Lihat tak gitu. Tong gandeng atuh pan aya presentasi di payun. Ih. Sok we atuh presentasi mah presentasi dah abdi udah Gapeng mana? Mana dede? Gua urang we mikir we sanana. Di mana atuh di mana? Tos. Sadayana bertanya. Angel, kan di pagi saya mencari saya presentasi, jadi kita semua. Nah, ini ada sekarangnya. Mumpung jepnya sadayana pun gandeng wae kin papi mau dikobek gerak. Tina ieu carita nalika orang namu ka imah batur kudu bisa mere budi jeung paripolah anu alus jeung sopan. Anu boga imahna oge kudu bisa sopan nalika aya tamu anu datang. Jeung nalika aya batur anu keur ngobrol, urang kudu bisa silih ajenan. Sangkan bisa ngaregepkeun naon anu ditipikeun. Inajin budaya Sunda, sengit nyambuang kamana-mana. Ade tata, ade basah, ade rupa.